Kemana ala suluh bingung ya. Ya barala dia. Tugas suluh majikan tak nyangu ngadadak. Pun batu dia. Budak mintu ada kelas suluh itu mah bener mah. Sama bukan asahan gitu. Da mintu mah bener nggak suluh lagi budak mintu dia mah bebenangan. Raya gitu. Barala pelatan teh. Wak, kemana Wak? Mang Yadi rek pinjam asahan terngala suluh itu budak mintu kana batu. Belah mana nih? Itu di Pengker Pak. Oh, di Pengker. Nya, ka dieu. Man, ka dieu gitu. Kan di tukang, ka dieu bener. Emang jadi. Mana bener jadi itu. Malah joker buat. Kalau aku gorengan kieu mah. Hah? Di mana ada ayah? Nah, gini ari eueuh jual di. Ini apa di tukang cek ka dieu. Astagfirullah, Wak, itu di Pengker Bumi Abi, Wak. Aduh, ampun. Ini tadi atuh jang nyapekeun jang mah. Ini ayah. Bang, Apa? perlu. Nah, Ayah buah gede. gede. Pahit cengeunah. Pahit. Aya naon? Ya, bedog mintul rek ngalasuluh, Ah. suluh. Nyem asahan. Itu di saung aya. Milihan rek nu gede anjing nu leutik aya di saung da. Komplit itu. Aya di saung. Lah bae atuh jong Oh, ini. itu ieu kagok. Lah itu pahit bener. Pahit tapi cengeunah. Pedit. Waduh. Bener parang bapak teng kantung masalah gram. Mana asahan teh? Iya, meren. Iya hiji. Anu mana isi sama atuh. Gede hiji nu leutik geuning ngajalakeun cai nama emang iya. Kita apaleun di si Wan. Asahan teh. Si salah. What? Bina-bina. Hah? Ayo wana kalau ngasah teh dinya. Kayak gitu. Salah lain eta. Nu mana? Iya tah. Iya asahan. Pan cek abi ya, iya hiji nu leutik, Heeh. hiji nu rada gede. Eta mah hebal. Maknya sama. Bina-bina tadi buah kula-ulana dipenta bukan pahit. Yo asahan kula-ulana diinjum. Dan kieu itu ya seperti Aja.